Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo lawungan ayeuna kelas 11, ambu masih kene ngabahas ngeunaan sisindiran ya. Soalna masih kene seueur anu kirang paham ngeunaan sisindiran. Nah, jadi wangenan sisindiran atau pengertian sisindiran teh nyaeta karya sastra dina wangun puisi nu diwangun ku cangkang jeung eusi. Sisindiran biasana diwangun ku opat pada lisan, tapi aya oge anu 2 pada lisan. Nah, beda deui. Soalna eta kan jenis sisindiran teh kan aya 3-nya. Nah, ieu ku ambu disebutkeun ya. Jenis sisindiran teh aya 3. Anu kahiji aya rarakitan, anu kadua aya paparikan, anu katilu aya wawangsalan. Rarakitan diwangun ku opat pada lisan. Naon Bu ari pada lisan teh? Pada lisan teh nyaeta baris. Loba kamari anu masih keneh teu paham antara pada lisan jeung pada. Terus ari pada naon Bu? Pada teh bait. Nya kade aya pada lisan aya pada lisan teh baris, pada teh bait. Nah, paparikan aya opat pada lisan. Nah, ngan saukur wangsalan aya ngan saukur 2 pada lisan. Nah, terus naon bedana Bu rarakitan, paparikan jeung wawangsalan? Tingali tina kecap mimitina lamun rarakitan mah. Ra tina R. R jadi re. Re teh artina diulang. Kan aya reuni. Reuni berarti berkumpul deui, ngulang deui. Perkumpulan anu baheula pernah naon teh kaalaman terus ku urang dibalikan deui. Nah, disebutna reuni. Nah, rarakitan berarti diulang deui kekecapan naon anu aya dina cangkang dibalikan deui dina eusi. Nah, cokotna kata kuncina dina kecap awal dina huruf awal ra di dieu. Jadi naon teh jadi re atawa di anu hartina diulang. Nah, contona naon? Sapanjang jalan soreang henteu weleh di aspalan. Nah, balikan deui cangkang nu aya dina pada lisan kahiji dina pada lisan katilu. Sapanjang acan kasorang. Henteu dibalikan deui pada lisan kadua jadi pada lisan kaopat. Henteu weleh di akalan. Nah, ieu anu kaasup kana wangun rarakitan. Jadi sora atawa kecap mimiti diulang deui jadi dina pada lisan dina cangkang diulang deui kana eusi. Anu disebut paparikan. Nah, lamun paparikan mah nu sora sarua nangan sora panungtung hungkul. Misalna aya meri dina rakit. Kekecapan awalna teu kudu diulang deui. Boboko wadah bakatul. Lain nyeri ku panyakit. Kabogoh direbut batur. Nah, ieu nu disebut paparikan. Ngan sorana hungkul anu sarua tapi kecapna henteu diulang jiga rarakitan. Nah, wawangsalan Bu, ari wawangsalan naon maksudna Bu? Nah, wawangsalan teh tata rucingan urang Sunda. Disebut wawangsalan. Tapi ngagunakeun prinsip atawa dasar sisindiran nyaeta sorana anu sarua. Contoh. Belut sisit saba darat. Pada lisan kahijina.
Pada lisan kaduana kapirarai siang wengi. Nah, Bu, ai cara ngadamel wawangsalan kumaha, Bu? Nah, cara ngadamel wawangsalan ieu pada lisan kahiji. Pada lisan panah teh mana tuh? Nah. Pada lisan kahiji di dieu ciri mana nya? Ieu lah ku ieu. Ku ieu lah. Pada lisan kahiji di dieu mangrupa gambaran wangsalna. Gambaran wangsalna. Belut sisit sabadarat. Oh, aya belut sisitan. Saba teh sabana nyaba tinu nyaba cicingna di darat. Jadi gambaran wangsalna. Kapirarai siang wengi. Lamun pada lisan kadua ieu kapirarai. Nah, di aya kecap rai mangrupa sora anu nuduhkeun wangsalna. Jadi wangsalna naon? Wangsalna nyaeta orai. Kunaon, Bu, orai pan ieu kapirarai. Belut sisit sabadarat. Belut sisitan, belut kan siga orai kan? Sabadarat kapirarai siang wengi. Rai di dieu orai. Contoh deui. Kendang gede pakauman. Dagdigdug rasaning ati. Wangsalna naon di dieu? Nah, kan pada lisan kahiji mangrupa gambaran wangsalna. Oh, kendang anu gede aya di pakauman. Apal teu pakauman naon? Pakauman teh nyaeta komplek anu deket masjid. Nah, berarti kendang gede nu aya di sekitar masjid. Dagdigdug. Berarti di dieu geus bisa disebutkeun wangsalna bedug. Kusabab naon? Oh, kendang gede anu di deket masjid. Dagdigdug aya kecap dug. Jadi di dieu wangsalna bedug. Nah, terus ayeuna watak sisindiran. Watak sisindiran di dieu teh aya 3. Aya piwuruk. Aya tuliskeun ya ku Ambu. Watak sisindiran. Aya piwuruk, aya sesebred, aya silih asih. Piwuruk berarti eusina ngeunaan nasehat. Piwuruk berarti eusina ngeunaan nasehat. Terus di dieu aya oge sesebred. Lamun sesebred mah eusina teh heureuy. Atawa humor. Nah, lamun silih asih di dieu eusina nya tangtu berarti patula patalina eujeung cinta. Nah, piwuruk berarti kan naon teh? Eusina ngeunaan nasehat. Contona tangkal Tanjung sisi gunung, tangkal aja jeung kalapa. Nyamunjung kudu ka indung, nyamuja kudu ka bapa. Terus sesebred, misalna contona dagang seureuh papatungan, cangkaleng laku sasiki, euleuh itu popotongan dikaleng ku aki-aki. Nah, eta contoh sesebred. Atau aya deui misalna kaci kini kaci ceuri, balikna meuli erloji, nini nini ngeunah seuri huntuna ngan tembong hiji.
Tah eta sesabred. Aya silih asih jika nu tadi dina rarakitan pan silih asih. Sapanjang jalan soreang henteu weleh di aspalan. Sapanjang acan kasorang henteu weleh di akalan. Nah eta oge kalebet kana sisindiran silih asih. Nah, pami aya nu bade ditaroskeun mangga hideuk tiasa tulis di komen di handap. Hatur nuhun.